malah kantos aya hiji catatan sejarah dina waktos zaman Abu Nawas. Kantos nguping nami Abu Nawas. Abu Nawas teh salah sawios waliyun min awliya illahi ta'ala, salah sawios tireng-rengan para kakasih Allah. Nanging anjeunna nama seorang wali anu nyentrik, sadidinten mah amongna teh jeung budak we jiga bubudakeun, tapi ternyata maqamatna anjeunna salah sawios walina Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewa kajida kumaha kisah-kisah perjalanan Abu Nawas. Bahkan orang sering ninggal buku-buku kisah-kisah Abu Nawas. Memang sesering nama sok kisah-kisah nate lucu. Dina hiji waktos aya jalma anu boga panyakit hate. Panyakit hate nate sok ngarasa lebar lamun rizkina kaasaan ku batur. Bakhil, pedit ngan pedit nate geus stadium 4 parah gitu. Sehingga dina hiji waktu bujeng-bujeng kadahar barang nu manehanana cacakan katingali wae ge ku batur ulah. Dikisahkeun dina hiji waktu saking bakhil-bakhilna teh jelema, hiji waktu manehanana mun ceuk urang memang daging, masak daging sehingga disate eta daging. Teu sirikna ditutupan kabeh jendela imah sangkan naon haseup seungitna sate tong kaameu ku batur. Imah saking peditna tong boros satena haseupna seungitna sate ulah kasaan ku batur. Lebih ka kitu. Keur ngageberan tiba-tiba aya tatanggana ngaliwat. Begitu eta si tatangga ngaliwat teh ngambeu seungit sate, istuning jalma teu gaduh atuh ngaranek katinggal. Seungit kieu sate diberi dah. Naon maneh bi make jeung ngaranek sagala. Ya kami teh keur mah beuteung lapar, ngambeu seungit sate. Melenghir kana pangawung mun asa nikmat tigana ieu sate seungit. Aing teu ridho dunia akhirat, menta ganti rugi sabab maneh geus ngambean seungit sate nu dibeuleum ku urang. Lebih ka kitu. Ieu mah lain dongeng. Kisah nyata dina zaman Abu Nawas. Atuh pirage ngambehan teu. Memang pirage ngambean kan ieu daging nu dibeuleum daging nu saha? Daging nu aja. Saha ieu nu boga sate? Sate nu aja. Anu ngambean bieu saha? Nya abdi. Karasa ngeunah seungitna sate nya kanteunna karawa seungitna. Ku sabab kitu aing minta ganti rugi. Ulang sidik jelema teu boga. Atuh rek keur mana abdi keur mayar. Teu ridho lamun maneh teu sanggup mayar ku kami rek diuruskeun dituntut dibawa ka pengadilan ieu permasalahan. Lebih ka kitu lah. Ieu jelema pedit stadium 4 parah. Sabarantosna kitu diajukeun ka jaksa jeung ka hakim ieu berkas permasalahan aya tuntutan ti masyarakat menuntut ganti rugi atas ngambean seungitna beuleum sate. Dia bingung ya. Ari rek teu dipermasalahkeun da memang aya tuntutan. Gitu kan? Heueuh seungitna seungit satena nu manehanana ngambean. Lebihkeun ka dituntut gitu. Ieu jelema kacida peditna.
sehingga ieu pedah jalma beunghar keur nuntut perkara make pengacara mencek bahasa orang. Akhirna eta jalma anu tadi teh dipanggil di pengadilan disidang tentang pencurian sengit haseup sate. Allahu akbar. Nepi ka kitu nya. Ku sabab jalma loba duit ya sehingga make pengacara akhirna di persidangan eta jalma anu bakhil putusan hakim pengadilan menyatakan bahwa ieu jalma memang patut menang tuntutan hukum denda sebesar 100 dinar. Ulang-ulang lamun teu rek ditahan. Naik banding. Neangan deui ulama-ulama kiai-kiai anu bisa nerangkeun tentang hukum kumaha hukumna jalma nu ngameuan seungitna sate sehingga boga tuntutan haram cek agama aya teu dupilari ajengan diatur ditimbang-timbang ternyata kitu atuh nepikeun ka aya seorang jaksa anu hakim nu memutuskan nyin perbandingan bahwa coba we kieu atuh cenah maneh boga pamajikan ditetap diusap tuluy we ditempo ku batur teh ridho henteu nya henteu tah berarti ieu ge haseup oge wajib dibayar dendana saloba 100 dinar. Akhirna cenah ka kuping aya Abu Nawas ulama besar seorang wali ngumaha ka Abu Nawas mun saur urang mah pangarasa ajengan abdi teh nujukeuna tersandung kasus hukum bahwa abdi teh ngambuan sengit sate terus minta didenda 100 dinar sementara abdi teu boga duit keur mayarna ge keur dahar wae ge hese mata ngaranna geulang ngambu sengit teh saking ku lapar ayeuna abdi tuntut kudu mayar 100 dinar kinten-kinten kumaha salira kerasa teu nulungan alah saur Abu Nawas kasus seperti itu mah cetek kersa ngabantosan komo we atuh urang ke pengadilan siap botah ke pengadilan naon itu permasalahanna tok 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 dijelaskeun gitu dengan dangdanan anu nyeleneh waktu sarita Abu Nawas ke pengadilan jadi cenah nyieun calana ngahaja nu belah dieu warna hejo nu belah dieu warna koneng make gamis terus make imamahna teh gede bisa teu umum jeung watu Papa ke sidang pengadilan termasuk hakim termasuk jaksa termasuk jelema anu mere tuntutan teh nu lalajo ngareret kana dangdanan Abu Nawas balong kabeh heuh ningali dangdanan tong narel ya ceuk Abu Nawas lamun maneh nempo kana dangdanan aing maneh didenda ku aing 100 dinar tunggul terungguh kabeh lebih ke hakim-hakim lah tunggul sabab ieu baju-baju nu aing awak-awak nu aing nah maneh balik jeung neuleuh ka aing ku aing balik dituntut ieu rada gelo cenah ajengan sugan tapi lain kitu cenah keun bae maneh are rek keukeuh nempo mah da urang mah lain tuntutan teh lain masalah eta ngan rek nguruskeun ieu permasalahan kumaha ieu teh status hukumna nu mawi cenah dumasarkan hasil pertimbangan pengadilan akhirnya si Mang ieu menang tuntutan kudu mayar denda salobana 100 dinar ai saur Abu Nawas bayar 100 dinar itu apanan geus dicarioskeun abdi teh teu gaduh artos oh ari geus kitu mah geus tenang urang nu mang mayarkeun sabaraha tadi teh dendana 100 dinar teu kurang henteu atosnya cekap 100 dinar tuh ku aing bayar tah dinar teh duit emas tampok ke mana? Iya duit lain. Duit. Ku Abu Nawas. Tah ku Abu Nawas. Dibayar ku aing. Diaurkeun duit. Kunciri. Kabehana acak-acakan. Kadenge Gusti lain bieu sora naon? Sora duit. Sabaraha eta? 100 dinar. Tah bayaran keur maneh sorana hungkul. Duitna ku aing rek dicokot deui. Sabab tadi oge ngambek singgit hungkul sate nama tadi dahar gosana teh persidangan teh eta hakim aing eleh cenah dijawab aku gitu